canggih koskio horeng jamul Jawa mena koskio horeng goyatul usul latak pinternya natea waduh is hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi dek ibadah khusus waktu coba abri coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah cek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru mulai perjalanan menuju Allah hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah ilmu hakikat mulai kuari ku guruna dibeat bener sia ndeka Allah bener siap ninggalkeun makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan siap digambar awak teh gitunya gambaranna mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah mangga ieu wiridna zikir kieu carana napasna dan lain sebagainya ieu tahap awal ke tahap kedua ke tahap ketilu kieu maknana boleh mulai sing hade sia ka khidmat hiji we Allah nu dideuleu mangga berangkat. Adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang, mungkin bae zohirna ieu mah. Mungkin bae ngawuruk, ngajar, zohir. Tapi hiji Allah, mangga berangkat. Didinya lah mulai gangguan disebut awaid dunia, makhluk, nafsu, jeung setan. Karena urang mah encan dipagahan ku guru, teu nyaho gangguan-gangguanana. Atuh magol bae urang jelema di dieu endeu ka Cikupa kan lurus terus sesuai jeung aturan jalanna mulai ti pasar kemis langsung ka Tereup di Tereup langsung ka pasir gadung terus langsung datang ka Cikupa teu badang mampir-mampir ieu ge deuk Allah sing hade dunia sing hade makhluk sing hade nafsu sing hade setan siap berangkat jana ka Allah perjalanan aya Golkar mampir Kiai ieu mah doana ti Pak Kiai maksudna kampanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa insyaallah lah adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah kiai butuh naon ieu butuh kendaraan geus pokona mah mio embung mio hayang Avanza gede teuing atuh kiai teu bisa lah eta Avanza mah mulai tah jual beli antara doa jeung Avanza karena butuh partai siap nyana magol di dinya ndeka Allah magol di Avanza magol sanajan nyana zikir la illallah gideugna datang ka puyang nyana illallah Avanza magol di dinya jadi wusulna lain ilallah ila Avanza kos gitulah deka Allah magollah di Golkar magollah di Avanza magolah di Fortuner magolahnya di P3 magolah di naon gara ngomong atuh sia magol ieu mah Golkar henteu Avanza henteu mulus aya Rangda jahe nggak SMS kajana masyaallah kula mah pokona mah kieu bae kiai nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah kiai deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali kula mah ridho lantaran kiai ge jelema lain jurig
ajunya nana bahenol nerkom atuh mulai ayalah hubungan asmara. Waduh, jadilah dikawin kunyana. Endek wusul ilallah kuari wusul ilal jahe. Iya gangguan karena tuh. Ya. Jadi gangguan dek Allah teh mungkin baik ku baju, mungkin baik ku sepeda, mungkin baik ku motor, cerita dunia. Mungkin baik ku mobil, kuari makhluk, mungkin baik di jero hati teh aya pemajikan, mungkin baik di jero hati aya anak, mungkin baik di jero hati teh aya jaringan-jaringan organisasi, jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal usul ilallah. Hese lain hese deui. Mulai kuari nafsu, kade nafsu. Urang sholat, urang kudu boga pikiran hawa nafsu, kade sholat ku hawa ku nafsu atau ikhlas selalu. Jilain pagawean atah dek jadi wali teh. Mulai zikir hawa nafsu apa ente? Ku nafsu talain sia zikir. Berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain. Berangkat orang ngariung hawa nafsu lain, ngaji hawa nafsu lain. Lamun orang hawa nafsu dunia geus henteu tadi, makhluk geus henteu kuari ku hawa nafsu. Ujub di jina bakalna jeung aya ria. Awas sing hadeta. Na ieu kuari urang merangan hawa nafsu. Mundahar hawa nafsu lain. Selalu terus ditafakuran ku urang. Urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain. Dek dahar hawa nafsu talain, dek sare hawa nafsu talain. Wah terus-terusan. Ketika orang ngedeng dina anggel, iya make anggel ku nafsu talain. Ketika orang di kasur ku nafsu talain. Wah, masya Allah. Atau lain lalaga, lain jadi wali babari matus ya, jadi wali kabeh. Wah segasa, masya Allah. Nginum, ketika orang nginum iya ku nafsu apa lain? Ya Allah ya Rabbi. Orang mapan anggel cukup hiji. Anggal hiji pedek teh 2, 3. Yang di suku hiji, di cangkeng hiji. Budak. Raja kuang-kuang meweh tah mah. Nafsu. Iyalah. Mulai setan ngagoda. Urang teu nyaho ieu teh setan mana lain. Ketika urang geus belajar bakal nyaho, ieu setan, ieu lain, ieu setan, ieu lain. Gangguan-gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah. Karena sesuai jeung tujuan orang deka Allah. Nah, orang berangkat dicicing bae di imah, tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan orang deka Cikupa, tibatan orang deka Bandung. Orang deka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang. Geus bae langsung ka Bandung, tetapi ketika deka Allah, masya Allah karim, ulah aya di jero hate dunia, makhluk. Nu mantak lamun aya jelema norekat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi wa tawikilaiki ikurayan kang bangsa lafad fi kulli saimati ibilin fi arba'ina fi kulli arba'ina minal ibilis saimah. Dalam saban-saban 40 gang tetap saking onta kang aburan. Allati tar'a bi nafsiha kang angon ya ibil kalawan awak ibil. Wala yatakallafu sahibuha lan ora merdi apa kang anduweni ibil. Naraiing kitu nya nemen-nemen kang amat. Tulabun ayalati tamat sinten kang sampurna ayalati ingrong tahun wadakhalat lan manjing ayalati bisal lisating dalam tahun kang kaping 3 wasarat lan da disopo umuha emboke biag ayalati labunan niku kang akeh puhan biwadhi hamliha galawan neleh metenganane ya
la tufarraqu ibil la yufarriqu ahadul khalidhain geus orang misakeun salah suci wong kang nyarupkeun karone ibilahu ing ontane ahad an ibili sahibihi saking onta kancane ahad firaran minaz zakat karena alah malayu saking zakat nisabihan an miqdariha wa adadiha tegese saking kira-kirane zakat saking ukurane zakat wa adadiha lan bilanganane zakat allati tajibu bihi zakat kang wajib bihi ing dalem adad apa zakat an miqdariha saking kira-kirane iya ibil lan bilangane ibil allati tajibu fihi zakat kang wajib bihi ing dalam adad apa zakat kama idza kana li ahadil khaliyataini salasun minal ibil walil akhari tsani kaya oleh tatkala ana ikut tetep kada salah suwijine kang nyambur kang nyarubaken karone apa telu kang tetep saking onta dan ikut tetap kada kang one wate rara fa ila fi majmu'iha maka satuna ikut tetap ing dalam sekumpulan ibil dan obodos falau farraqaha maka lamun misalkan ya khalitain ha ing ibil yajibu alaiha syai'un maka ora wajib alaihi ma ing atas khalitain opo suwiji-wiji Anauduha muddajiran laiman ada zakat datika sewang kang negani amaning zakat antai bi khatirin saking bagus ati senang ati taliban lalekang yubri ajroha ing ganjaran zakat minallahi saking Allah ta'ala halai mahaluhur ya Allah allahu kang awekeun ya Allah ing man sawabaha ing ganjaran zakat ومن منعها والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله Al-Ghaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqibu ma kulli syai'in kang nginyen-nginyen sumertane saban-saban sewiji-wiji wal hadirulan kang hadir ma kulli syai'in sumertane saban-saban kang sewiji-wiji sumertane saban sewiji-wiji wahwa dan utawi Allah ma'akum ikut tetap sumertane sira kabeh ayeuna ma kuntum dalam panggonan tinemu sira kabeh gola lan ngucap ya kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucap ing lafad anta sahibu bis safari tawi tuan iku kang ngarewangi dalam safar wal khalifatu fil ahli wal mal lan kang dadi khalifah ing dalem ahli lan harta wal walad fil ma'iyatu maka utawi ma'iyah sifat bareng ing dalem mungguh ahli farqi al ilmu wal ihata wa ilmu lan ihata ngawangku inda ahli jamilan ing dalem mungguh ahli jami ma'azat was sifat kuzat lan sakah sifat li anna sifata la tufariqul mausufat kena satu huna sifat iku oranana misahkan sifat ing mausufai fal ilmu la yufariqul alim maka utai ilmu iku ora misahkan ya ilmu ing alim cerita nyuksruk tentang sifat barengna Allah jeung urang dipaksa-paksa ge ari encan waktuna hese dijelas-jelaskeun ge tetep bae hese sebab ieu mah endeup mindahkeun rasa tina rasa budak pindah ka rasa dewasa
tirasa dewasa pindah ka rasa tua, tirasa tua pindah ka modar. Kan aya jelema geus kolot tapi rarasaan ngora bae bloon. Bloon. Jadi eta dia tidak tahu diri ngaran. Ieu padahal mah nyana teh pejabat tapi teu boga rasa pejabat, rarasaan teh preman. Bloon. Ieu teh sabenerna mah nyana teh kiai. Tapi teu boga rasa kiai, rarasaan mah nyana teh preman deui lah. Atawa nu lain kiai berubah boga perasaan kiai. Nu lain polisi boga perasaan polisi. Nu lain abri boga perasaan abri. Terkutuk. Terkutuk jadi. Nu lain kiai ngarasa jadi kiai, nu lain wali ngarasa wali. Bloon. Jeung kanyahoan bae. Tuajen kukumaha ge kuanyahoan. Kajen teuing nyana ngaku wali, ngaku noreka, tapi loba larangan-larangan nu kunyana ditabrak. Kanyahoan bae. Ta ieu mah deuk mindahkeun rasa, kebel-kebel lamun diulik dibere ku Allah. Pangkat karasulan teu bisa dikasab, pangkat kanabian teu bisa dikasab, tapi pangkat kawalian mah bisa dikasab. Urang mun hayang jadi wali bisa kawin heula, oga anak awewe nikahkeun, jadi wali mujbir. Hiji-hijina pangkat nu bisa dikasab, diusaha ialah wali. Lamun geus datang ka pangkat wali, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia leuwih-leuwih di akhirat. Eueuh kasieun wali mah sebab wauh jeung Allah. Kuari nyana berusaha lumpat menuju Allah disebut suluk. Lamun orang kuari lumpat menuju imah bupati gampang. Maka rekomendasi atau telepon lain wauh mah perjalananna dek naik sepeda, naik motor, naik mobil asalnya ho alamatna. Deka imah bupati berangkat bisa. Make aturan birokrasi ngaranna. Deka Allah meleuwih-leuwih make carana. Allah selalu membuka pintuna untuk hamba-hambana anu datang. Lamun urang dek berangkat ka imah bupati kudu ninggalkeun imah urang. Berangkat make kostum anu layak deka panggih jeung bupati, layak deka panggih jeung gubernur, leuwih-leuwih jeung presiden. Ka Allah mah nu deuk ditinggalkeunna lain lembur. Tapi lamun deuk menuju Allah, nu ditinggalkeunana dunia, nu ditinggalkeunna makhluk, nu ditinggalkeun nafsu, nu ditinggalkeun setan. Cicing bae urang di imah eta ditinggalkeun ku urang usul ilallah.
urang lelumpangan ka mana-mana ka gunung ka leuweung tapi eta nyangkut bae di jero hate moal wusul-wusul nu badak kos kitu mah tinggal bisa na jeung teu urang ngopenan hate ninggalkeun nu tadi mulai eueuh hiji wali anu henteu masantren heula eueuh ngaji maksudna moal kajen kumaha ge jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek celi anjing bae nu ditek-tek moal bisa tetep kudu masantren heula masantren ge lain masantren modern salap masantren salap ge nu kiaina lain digolkah pancada kiai kudu masantren be atuh padek ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan ente renung coba ente renungkeun sakedeung ketika jelema sakola masuk SD SMP SMA tujuanana dunia jauh ka Allah ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah lain keur carita urusan perbandingan ilmiah urusan makrifat ieu mah ente sakola di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ka kiamat moal jadi wali tanggung jawab moal bae sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia beusi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah beusi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Uci mah teh mah ekstrim disoekeun sungut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti, di UGM, di IPB. Geus moal jadi wali jasa cak aing moal-moal. Kumaha lamun hajunya na bisa? Lain deui masalah. Pasti ngaji berarti. Kudu kembali ke salaf tetep bae. Didinya pusat ilmu kewalian. Wal bisa desa kal cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali. Berarti nya na make ilmu salaf. Ente menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyada geus ninggalkeun urusan hukuman tuh kan Gus Dur kurang kumaha modern tapi model salafina. Nah, kuari renungkeun saya tikeula. Coba cenah beureunanan anu jadi bupati mah bisa jadi wali, ngising di dinya. Moal bisa. Jadi gubernur hayang pondok bambu. Mas Andre ada di ditu. Jadi presiden, komo. Tapi jadi santri mah geus mulai aya di lingkungan wali. Wah, cenah kiai kos kitu dengekeun atuh ku cili sia. Sia mah sok aju wah-wahan bae. Emang sia mah dasarna ka aing. Keur gaji ilmu kawalian ekstrim geus kawalian. Mantak loba nu teu sanggup. Boro-boro ngalaksanakeun ngaji na bae ge teu sanggup. Ieu ge geus sabaraha ieu nu malundur ti majelis ieu ya. Aya loh cenah teu kieu menyarekanan aing bae moal ngaji. Aya nu kitu. Aya nu kajen mah cenah disarekanan yang nyoba teh aya nu kos kitu. Aya nu kajen yang asal hadir bae lah cenah ngadengekeun aya nu kitu. Aing ngalaksanakeun mah marwal ieu. Hese mah kumaha gitu. Ieu asalnya nyaho bae heula asalnya nyaho. Seseorang masantren dianterkeun ku bapakna datang ke pondok pesantren cicing perang
di pondok teh perangnya ninggalkeun indung ninggalkeun bapak makhluk nu paling deket jeung nyana ditinggalkeun ceurik bacerik nyana dulur nyana anu setiap saat nyana ulin mungkin jeung kakak mungkin jeung adik jeung alok ditinggalkeun babaturan nyana anu biasa samotor jeung ngopi bareng ngarokok nyana ninggalkeun babaturan lain teu berat kuari ninggalkeun pendidikan di luar ngaji tinggalkeun kabeh kampung halaman ditinggalkeun ku jana cicing di pondok pesantren geus sabaraha nu ditinggalkeun indung bapak adik kakak mamang ua tinggalkeun kabeh ku jana andetolan babaturan kabeh kampung halaman tempat kelahiran ditinggalkeun tanya nek naon mana eta ninggalkeun eta ngaji ilmu Allah mulai raruntuh cenah sakola ge sarua ka Jogja ninggalkeun indung bapak ninggalkeun babaturan dan lain sebagainya motifna beda sia ka Jogja geus naon sakola aing maksudna sakola dunia akan ditunai ngajeng di bupati gubernur minimal ya tukang korupsi lah aing dunia ninggalkeun akur motif lu beda cicing di pondok pesantren perangnya nak mimiti ngabebetah awak masak kudu sorangan nyeuseum kudu sorangan mantak di pondok pesantren anu ditampung cara pondok pesantren modern aya kantin dan lain sebagainya jauh ka jadi wali henteu jore ieu teh urusan pondok pesantren modern teh teu jore yang nuntut ilmu mah ngejar ilmiah atuh bisa bae tapi untuk jadi wali jawabanna ge geus teu kudu diomongkeun berarti boro-boro murid atuh guruna ge jauh kan berarti cak guru alias sial taki uci itu sial lu sial kaing sial tapi budak di pondok pesantren mulai hanya demi untuk mengetahui syariat awalan indung bapak siap ditinggalkan adik kakak siap ditinggalkan keluarga sekitar ditinggalkan babaturan ditinggalkan tempat kelahiran ditinggalkan hanya untuk mengetahui ilmu Al-Quran mulia jasa pae sorga motif dah beda mulai adaptasi nyana jung nyese sorangan prihatin kan dar masak sorangan kira-kira pasakeun nu babaturan dek jadi wali ge maling heula bajunya nacan diseusean lu babaturan dipake ku jana emang gitu tipe wali mah jadi bebasan ngaranna nyana bebas maling deui palingna ge bebas sia make baju aingnya kunaon tuh atuh sia ge kamari nu aing atuh beres geus santri teh kos kituan tah aju baju nu aing ka mana dijual ku aing pala teu dijual aing teu boga duit siapa pengen jual-jual bae tung tenang bae si jeung aing geus dijual ieu aing mah lain ngajual ojol jeung duit atuh eueuh masalah eta hirup santri teh kos kitu masyaallah parah sia guriling we kurang dia muter we aing neuneun rokok tapi eueuh ku aing sial bebeja tuh aing teh kapuyeng nangan rokok jasa da diteuneun di jandela atuh sugan teh mah moal dirokok ku sia goblok sia ngan sakitu doang geus beres paling ge diancam deh awas ya gara meuli cap paling deui sia ku aing man palanga pulinga selalu aja lu nu paling deui goy eta ka sakur hiburan naon santri mah eta hiburan asup hati atuh teu sia kunaon sih cicing di tukangan aing we aing aya ngasaan rokok cering sapotong jeung aing ieu heula sia henteu geura sia bae heula dan sut panteungeuna henteu ngarokok di tungguan gitu mah
Atuh teu geunah jaga rokok mah nu geunah maksud cara Habib Rojak sud begitu. Hei ditungguan kos kitu mah teu geunah bangun bae. Kulantaran cenah geus kita pe ya tuh ya. Geus sokot, geus beres. Sapotong siring sapotong rokok. Santri eta kos kitu. Pokokna mah hese nyaritakeun kahirupan santri mah loba nu bingung. Nah, gas. Kueri mulai ngaji Amil Jurumiyah tanya sia maksudna ieu ngaji hayang ijazah. Ijazah di mana kiaina gitu bogaeun. Ijazah di mana nu mere ijazah atuh ti Gusti Bae mah mulai tujuan geus mulia jasa. Tata dina mah rada aya salah hayang jadi kiai hayang jadi ustad tapi setelah kiai ngabahas dina pengajian ikhlas oh ternyata ulah hayang jadi ustad hayang jadi kiai kos itu mah kumaha Allah pengkolkeun. Awalnya mah supaya jadi kiai, cek bapana supaya jadi ustad, supaya jadi kokolot lembur lah, geus kos gitu. Oh, masalah geus. Tapi setahun 2 tahunnya honyana dina bab ikhlas. Ulain kitu horeng mas santren mah ngaji be, adapun nu ngajadikeun kikituan mah teh mah kumaha Gusti lempeng geus. Mulai geus setengah wali tanya nanti. Setengah wali ya Allah. Mulai kuari kejaran-kejaran ilmu. Amil Jurumiyah sorot terus ngelal ngasal tiba-tiba narkib dan lain sebagainya. Kuari ngahartikeun yaqulu imriti alfiyah ngajilah Johar Maknun Mantek mulai ngaji fikih Fathul Muin Fathul Wahab terus ngaji tafsir ngaji hadis dan lain sebagainya. Naon maksudna hayang ijazah teh naon dia ngagali ilmu Allah piwalieu geus mulai aya. Kuari geus mampu. Geus mampu ieu maca, geus mampu ngahartikeun, geus mampu maham, geus mampu nyana geus. Ngaler ngidul mun cara alat bad dipetakeun, ieu mubtada, ieu khobar. Setiap mubtada kudu aya khobar, setiap fiil kudu aya fa'il, setiap syarat kudu aya jawab. Mulai di dieu. Oh, ieu teh kalimat teh bentukna teh ieu teh bentukna teh kuliah. Oh, ieu teh juz'iyah. Oh iya teh kodiah kuliah, oh iya teh kodiah juz'iyah, dijadikeunlah kurang, kieu lah. Cara nyokot hukum, ieu teh kalimat umum, ieu teh kalimat tanda-tanda kalimat umumna, oh ieu teh aya al-tarif, kieu lah caritana, ieu teh aya bahasa lauk, mun aya bahasa lauk kieu lah, ieu teh mun aya bahasa laula, kieu lah mun aya bahasa laula, ieu teh bahasa inama, kieu lah bahasa inama. Oh, geus tanda-tandana geus diayakeun. Jol bae istilah dina Fathul Muin Imam Zainuddin Malibari nyieun istilah-istilah mun ieu kapanggih jeung ieu ieulah jigna mun kapanggih kalimah ieu jeung kalimah ieu ieulah jigna aya deui istilah Fathul Wahab lamun ieu kalimah kapanggih jeung ieu kieu jigna ieu kalimah ieu kapanggih jeung kieu jigna satu-satuna kitab gabogaan istilah-istilah tertentu nyana geus bisa oh kapanggih kos kieu horeng jamul jawamena kos kieu horeng goyatul usul nata pinternya teh waduh geus hebat jasa kuari hayang ibadah ka Gusti Allah geus aya bahan coba polisi dek ibadah khusus maksudna coba abri coba PNS dek di mana horeng ulah ngahayal jadi wali nya mah ulah dicek dina atuh henteu ieu atuh mabur sia ka ditu ieu mah keur carita wali mulai setiap jelema butuh ilmu Allah selalu ngayakeun guru nyana butuh ilmu thariqah aya guru mulai berjalanan menuju Allah hayang datang ke Allah supaya dibere ilmu mukasyafah ilmu hakikat mulai kuari ku guruna dibeat bener sia endeu ka Allah bener siap ninggalkeun makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan siap digambar awak teh kitunya gambaranna mohon siapkeun ku maneh tujuan ka Allah mangga ieu wiridna zikir kieu carana napasna dan lain sebagainya ieu tahap awal ke tahap kedua ke tahap ketilu kieu maknana boleh mulai sing hades ya ka khidmat hiji we Allah nu dideuleu mangga berangkat adapun kegiatan sehari-hari mungkin bae dagang mungkin bae zahirna ieu mah
mungkin baik ngawuruk ngajar zohir tapi hiji Allah enggak berangkat didinya lah mulai gangguan disebut awaid dunia makhluk nafsu jeung setan karena urang mencan dipagahan ku guru teu nyaho gangguan-gangguanana atuh magol bae urang jelema di dieu endeu ka Cikupa kan lurus terus sesuai jeung aturan jalana mulai di pasar kemis langsung ka Terep di Terep langsung ka pasir gadung terus langsung datang ka Cikupa teu badang mampir-mampir ieu ge deuk Allah sing hade dunia sing hade makhluk sing hade nafsu sing hade setan siap berangkat jana ka Allah perjalanan aya Golkar mampir Kiai ieu mah doana ti Pak Kiai maksudna kampanye terakhir Kiai mah kajian pertama mah teu kudu hadir ieu mah terakhir bae dijemput naik ke panggung terus Kiai ngadoa insyaallah lah adapun eta mah transportasina mah geus teu kudu dicaritakeun geus lah insyaallah lah Kiai butuh naon ieu butuh kendaraan geus pokona mah embung mio hayang Avanza gede teuing atuh Kiai teu bisa lah eta Avanza mah mulai tah jual beli antara doa jeung Avanza karena butuh partai siap nyana magol di dinya ndeka Allah magol di Avanza magol sanajan nyana zikir la illallah gideungna datang ka puyang nyana illallah Avanza magol di dinya jadi wusulna lain ilallah ila Avanza kos gitulah deka Allah magolah di Golkar magolah di Avanza magolah di Fortuner magolah nyana di P3 magolah di naon gara ngomong atuh sia magol ieu mah Golkar henteu Avanza henteu bot mulus aya rangda jahe nggak SMS kajana masyaallah kula mah pokona mah kieu bae Kiai nu penting kula mah dikawin bae karena aya anak ieu yatim teh mah deuk digilirna mah terserah Kiai deuk saminggu sakali deuk sabulan sakali kula mah ridho lantaran Kiai ge jelema lain jurig ajunjanana bahenol nerkom atuh mulai ayalah hubungan asmara waduh jadilah dikawin kunyana endek wusul ilallah wari wusul ilal jahe iya gangguan karena tuh ya jadi gangguan dek Allah teh mungkin bae ku baju mungkin bae ku sepeda mungkin bae ku motor keur carita dunia mungkin bae ku mobil kuari makhluk mungkin bae di jero hate teh aya pamajikan mungkin bae di jero hate aya anak mungkin bae di jero hate teh aya jaringan-jaringan organisasi jaringan-jaringan partai, tokoh organisasi dan lain sebagainya. Iyalah mampir di dinya nyana. Mal usul ilallah. Hese lain hese deui. Mulai kuari nafsu, kade nafsu. Urang salat. Urang kudu boga pikiran hawa nafsu. Kade salat ku hawa ku nafsu. Atau ikhlas selalu jilain pagawean atah dek jadi wali teh mulai zikir hawa nafsu apa henteu ku nafsu tah lain sia zikir berangkat urang silaturahmi hawa nafsu lain berangkat urang ngariung hawa nafsu lain ngaji hawa nafsu lain lamun urang hawa nafsu dunia geus henteu tadi
makhluk gesente ku hawa nafsu ujub di jina bakal najeng aya ria awas sing hadeta nah ieu kuari urang merangan hawa nafsu mundahar hawa nafsu lain selalu terus ditafakuran ku urang dek berangkat ka mana hawa nafsu lain dek dahar hawa nafsu ta lain dek sare hawa nafsu ta lain. Wah terus-terusan ketika orang ngedeng dina anggel ieu make anggel ku nafsu ta lain ketika orang di kasur ku nafsu ta lain wah Masya Allah atuh lain lalaga lain jadi wali babari mah atuh sia jarang di wali kabeh wah segasa Masya Allah nginum ketika orang nginum ieu ku nafsu apa lain ya Allah ya Rabbi urang mapan anggel teu cukup hiji anggal hiji pendek teh dua tilu yang disuku hiji dicangkeng hiji budak raja kuang-kuang meweh tamat masuk iyalah mulai setan ngagoda urang teu nyaho ieu teh setan mana lain ketika urang geus belajar bakal nyaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain gangguan nu aya ka urang dibere nyaho urang ku Gusti Allah karena sesuai jeung tujuan urang deuk ka Allah. Nah, urang berangkat dicicing bae di imah, tetapi nu ditinggalkeun leuwih berat tibatan urang deuk ka Cikupa, tibatan urang deuk ka Bandung. Urang deuk ka Bandung mah teu meunang mampir-mampir gampang. Geus bae langsung ka Bandung, tetapi ketika deuk ka Allah, Masya Allah Karim, ulah aya di jero hate dunia, makhluk. Nu mantak lamun aya jelema norekat sulup boga HP jawabanana pokoknya asal kiai boga HP wah cenah kiai mah nya kitu bae pokoknya sebab HP mah jaringan makhluk sedengkeun urang titah kaluar tina jaringan makhluk hiji bae Allah dia atuh kumaha tah lamun geus bahasa kumaha kapan ka ditu nage teu meunang ayeuna kaifa tidak boleh Allah atuh kitu mah hese geus sia ulah ngomong jadi wali atuh geus bae jadi juri gatuh sia mah hese lain hese di asal jelema kiai boga HP geus jauh ka jadi wali jadi cenah teh kiai mah mun teu maksud jadi wali aing mah keur carita deuk jadi wali goblok meureun sia mah ye ai sia tuh ulah sok haju totololan ieu mah keur carita deuk jadi wali ulah sok aju cenah kula mah teu maksud dia jadi wali atuh geus itu maksud mah atuh sia geus atuh bisa perlu boga showroom HP atuh sia mana si ieu mun endek aju boga HP eueuh ti ditu mun kiai basi kae boga HP dek usul ilallah bohong tama bohongna ge TK 0 besar tama mal bisa kajentingnya na mama kajentingnya na buya kajenting udeng-udengna bila perlu sagede godag geus nyawa sia godag bopang gede-gede na bakul ngaranna godag tetep moal jadi wali kajian zikir muter bae moal sebab naon ieu tah ulah mampir deuk ka Allah teu meunang mampir di HP teu meunang mampir di TV teu meunang mampir di dunia teu meunang mampir di cenah ieu mah bisa aing mah kos kitu mah ngan syukur zahir urang atuh kumaha sia atuh ai sia zahir bae ulah sok ngabohongan diri sia ulah mah cenah boga HP ge ieu maksudna ngan syukur zahir urang batin mah henteu aduh ai Allah sia bisa mah ngan si ulah ngabohong atuh jadi wali babari bener jelema jadi wali do badak ilmu kawalian ge aya guru da mikeun ka saha ieu nu endek nu siap mikeun ka sa guruna mah geus siap mere guruna geus siap mere jasa aya jasa guruna nganu endek diberena saha kita ulah boga HP bae geus teu kuateun titah ulah geus teu kuat masyaallah nah guari usul ilallah teh hese lantaran teu meunang magol ketika aya jelema nu sugih urang ngahormatkeun kana kasugihanana magol di dinya ketika aya polisi aya pejabat kemudian urang cinta kana jabatanana magol di dinya ketika urang aya dina jaringan urang cinta karena jaringan eta lantaran aya kamangpaatan magol di dinya ketika urang asup ka partai magol di partai moal usul ilallah
kuari dibersihan dunia terus nu dipakai akhrij hubad dunya min qalbika fa inilah ajmahu hubbi wa hubad dunya bi qalbin wahid. Selama jelema cinta kana dunia, cinta ka Allah bohong. Selama jelema aya anu nyangkrung di dina hate makhluk, cinta Allah bohong. Selama nyana bergerak sesuai jeung nafsuna, cinta Allah bohong. Ngan kabeh kan kos kitu, ngaranna keur suluk berarti kudu perang, mujahadah disebutna. Merangan nafsu. Riyadhah. Jadi kudu di riyadhahan. Mantap loba ka Cirebon riyadhah. Balik ti ditu ngahikmat. Lain riyadhah eta, tamah riyadhah jurig. Riyadhah cenah di ditu di mana? Di Cirebon, di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Weh, tamah riyadhah hikmat tamah ngajauhan ka Allah. Hikmat mah ngajauhan ka Allah lain hikmat asli. Nah, ieu teh mulai nyingrai. Terus lalaunan tergantung kecerdasanan. Dunia mah aya ngan urang teu kacantel kana dunia. Henteu jadi gangguan ka Gusti Allah ku dunia. Sapertina urang keur liwat dunia ngawean ka urang. Urang teu nyelek-nyelek ahaca. Mantep kan? Aya dunia mah noelan ka urang. Teh jahe noelan. Kunaon cek jahe teh? Lain kos gitu dipegang hayang mah. Itu teh pangaranna nyantel teh. Henteu. Jadi nu mantak tah ketika keur suluk mah hak kos nu bertentangan jeung syariat. Nu mantak ku ahli syariat mah disalahkeun. Masa kos gitu di luar jalur tama tuh kos gitu mah. Heueuh diheueuhkeun eta teh. Ngan boga maksud. Geus ulah loba omong. Lantaran kita urusan masyarakat kok nyana sorangan encan jadi kan. Lantaran ieu encan jadi sorangan we ka Gusti Allah, mumprung ka Gusti Allah. Geus ulah aya kagoda ku kieu ku kitu. Dunia eueuh di jero hate, kemudian makhluk eueuh nafsu ge kitu, tentu capek. Mungkin bertahun-tahun nyana merangan kos kitu. Riyadhahna, mujahadahna, wah, lain lalagaan. Memandang manusia, memandang dunia, dedengian jeung sadawan capek. Mulai aya getaran ti Gusti Allah. Hei. Kade mata lain usia nu aing teh. Ulah sok di aku ku sia nu aing. Geus pergunakeun sesuai jeung perintah aing. Awas. Sieun ka Gusti Allah. Awas celi. Lain usia nu aing. Celisia teh nu aing bisa ngadenge teh ku aing bisa ngadenge teh suara-suara makhluk lagi nu aing sia deh sia ulah salah mempergunakan anak aing teh deket jeung sia mulai geus aya rasa deket asal geus aya rasa deket sieun geus ka Allah irung eta irung teh pake napas sing hade napas ka luhur napas ka handap teh nang aing lain nu sia pergunakan ku sia pakai zikir ka aing. Sia ngambean oksigen, menghisap oksigen, ngambe nu seungit, nu teu seungit makhluk aing teh kabeh ge. Sesengitan babauan jeung sajabana ciptaan aing, irung nang aing. Siana ge nang aing. Awas, ulah dipergunakeun sageunahna. Mulai ngerenyet hate, terus kasungut, terus kaleungeun, terus ka beuteung, terus kabeh teguran-teguran ti Gusti Allah. Lantaran urangna tadina riyadhah mujahadah beurang jeung peuting mulai Allah mere tek mer rasa bareng jeung Allah ketika orang lempang tanaga teh ieu teh nu Allah berarti aing teh bareng jeung Allah ketika neuleu trek dedeleuan teh menang Allah kice perem nang Allah nu kadeuleu ge makhluk Allah gurak-gerak nanaon kadeuleu nu cicing nu gerak eta teh digerakkeun ku Allah atuh aing teh bareng jeung Allah ti mata ti ceuli ti irung ieu lah ma'iyah neuk nyaritakeun ma'iyah teh wa huwa ma'akum aina ma kuntum
cek tadi ge pan Allah teh al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat anu ngurus karena setiap awak-awakan naon nukunyana dipigawe di usaha Allah kan nu ngurus tak tadi nama teu boga rasa asa urang bae lantaran aya pengakuan mata nu aing cili nu aing tanaga nu aing gagah nu aing kabisa nu aing jauh jeung Gusti Allah ketika urang teh suluk kuari mah eueuh dunia eueuh makhluk eueuh nafsu eueuh setan aya rasa al-qaim ala kulli nafsin mimma kasabat lain urayan rasa ai kuari mah kan urang urayan oja heueuh nya urang diuk ngadiukeun Allah urang nangtungkeun Allah urang gawe ngagawekeun Allah ya Allah ma ta'malun naon kitu ngaranna alimum bima ta'malun naon kanu naon nu ku urang dipigawe janang Allah kabeh ge fa'alul lima yurid jadang Allah ngan urayan kuari merasa diatur geus lantaran sieun ar-raqib kulli syai anu neuleukeun serta setiap perkara wal hadir ba kulli syai hadir serta naon bae beserta nah kuari mah aing nyaho kana deuleu sia sebab mata sia nu aing dideleukeun ku aing nu kadeuleu makhluk aing eueuh nu siaan aing teh bareng dina deuleu sia aing nyaho kana denge sia nu kadenge ku sia teh suara-suara makhluk aing nu merdu nu teu merdu eta teh suara makhluk aing baik ti manusia maupun ti hewan-hewan nu lain sing hade eta ceuli teh lain nu sia nu aing aing nyaho kana denge sia-sia keur ngadengikeun naon ngadengikeun musik ngadengikeun suara naon eta teh kade eta teh dibere ngadenge teh ku aing janu aing sing hade sia ngagulak-gilekeun hate sia sadar urang nang Allah mulai ti Allah ku Allah ka Allah minallah billah ilallah eta teh lain urayan rasa lengkah teh ti Allah ku Allah ka Allah kicep ti Allah ku Allah ka Allah benge ti Allah ku Allah ka Allah kabeh ge ti Allah ku Allah ka Allah. Lain urayan rasa mulai karasa kuari wa huwa ma'akum aina ma kuntum geus rasa jeung Allah bae hate bersih jasa mulai diinkisapkeun ku Allah lantaran urangna asati Allah ku Allah ka Allah eueuh duniaan eueuh makhlukan fakushifa dibere mukasyafah ku Allah jang naon ngahibur walina lantaran sia beurang jeung peuting per detik per menit per jam teu eureun-eureun sia ka aing kuari ku aing dibere lantaran sia teh terus bae lumpat ka aing terus bae lumpat sia ka aing aya dunia ku sia disingraikeun aya makhluk ku sia disingraikeun pan aing nyaho cek Allah berarti sia lumpat ka aing suluk teh ieu dibahasakeun lumpat sia teh ka aing berarti terus-terusan beurang jeung peuting maka Quran maka zikir maka sholawat maka tafakur jeung sajabana lumpat sia ka aing ku aing kan dibere dunia sebagai cobaan ku sia teu ditolelir aya jelema kadinya lurah teh camat teh terus ngajakan babarengan jeung sajabana eta ke panang aing panti aing ku aing ka aing atuh tapi sia tapi bisa nyingraikeunana nah kuari ka dieu geus cicing di lawang aing sia kuari tinggal dibukakeun we ngan kieu kakarak datang ka lawang mun cara lawang mah cek aing geus nyaho sia geus aya di lawang. Nah, ketika orang namu ka hiji imah, orang geus aya di lawang tinggal salam doang. Assalamualaikum. Assalam. Aduh, geus kadenge suarana aimbu ID dibuka mancan. Geus indah jasa ngadenge suara sarwiti masyaallah. Masyaallah. Assalamualaikum. Aduh, sebeuh padahal di jalan teu dahar. Sebeuh ngadenge suara sarwiti antosan sakedak aduh abdi bade bersolek waduh masyaallah ya karim indah jasa tekebel kolotrak dibuka lawang lah mangga calik ya Allah ya Rabbi
di jero imah nangis disadiakeun makanan-makanan, minuman-minuman, segala rupa. Tetap urang embung, hayang bersanding, hayang nyekel cinggir bae. Eta jeruk eueuh naonan, anggur eueuh naonan, sagala rupa eusi imah eueuh naonan, teu hayang sebab tadi ge teu dimaksud, nu dimaksudna ge nyana, nyaos ya nyana. Ige sarua geus datang, tatetek di pintu Allah. Tinggal dibukakeun bae lawang teh, di muka syapakeun ku Gusti Allah teh teu hayang Gusti. Abdi deuk naonan di muka syapakeun, dibere karomah teu hayang Gusti. Atuh abdi naonan make jeung dibere karomah. Ai kitu si hayang naon? Ka Gusti abdi mah. Tuh, kan beda jeung ilmu cisoka. Ilmu cisoka mah wirid dia ku sia. Hayo geura. Tuh, tak coba make peso. Tuh kan hebat kan. Eta kan istidraj ngaranna. Wali teu hayang. Ketika dibere muka sapa Gusti teu hayang sanes eta maksud abdi mah. Urang mah pan kuari hayang di muka sapakeun. Hayang amat Gusti. Urang mah jauh hijab teh antara urang jeung Allah. Dibere karomah ih abdi Gusti mah teu. Boro-boro karomah jeung muka sapa. Andai kata Gusti mere sorga ge mah jam teu hayang. Ai kitu sih hayang naon cek Gusti pan ieu sorga tah embung abdi mah embung. Hayang naon? Hayang nu nyieun sorga. Masyaallah. Eta ge disuguhan ku Sarwiti naon ieu? Ieu teh kue cincin teu hayang. Ieu bolong, hayang lain bolong nu eta. Hayang bolong nu itu. Ya Allah, ya Rabbi. Teu hayang dibere kue, dibere bolu, embung Sarwiti teh diicip-icip kurang naha cek Sarwiti. Naha teh cek Sarwiti. Hayang nu nyieunna ieu mah. Lah kos kitu mah lumrah. Ente memeh kanu nyieuna hormati heula aya soal penghormatan mangga atuh toel ku urang bolu kue cincin ieu geus sarua muka sapa ke penghormatan ti Gusti saresna teu hayang abdi teu hayang di muka ngan penghormatan urang bersyukur ka Gusti Allah sekedar penghormatan ti Gusti Allah teu maksud muka sapa teu maksud karomah teu maksud surga hiji Allah. Nah al-qaim ala kulli nafsin bima kasabat ar-raqib ma kulli syai'in wal hadir ma kulli syai' wa huwa ma'akum aina boga rasa kuari asa bareng we jeung Allah teu bisa dicaritakeun tah mah sebab perasaan moal bisa diuraykeun kajen dibukukeun ku kumaha ge moal bisa kok Imam Ghazali ngabukukeun pengalamannya na abeh ditiru ku nu endeup. Kok Imam Qushairi ngabukukeun nyana supaya nu endek bisa nurutan. Kok Tuan Syabdul Qadir ngabukukeun abeh nu endek sok geura kos kieu lah. Perjalanan ilmu Allah kawalian kieu ye sia lamun nuturkeun dibukukeun ku nyana carana kieu bakal datang. Carana kieu bakal datang. Eta mangan sakadar ngabukukeun teh abeh nu endek bisa nuturkeun sakitu doang. Adapun nu ngajadikeun tetep Gusti Allah, ieu mah sakadar perjalanan tuh, jadilah Minhajul Abidin tuh, jadilah Ihya tuh, jadilah Hikam Syai'atullah. Beusi endek tuturkeun ku maneh. Adapun nu ngajadikeun Gusti Allah, maka amanat kabeh ge boga guru teu bisa teu boga guru mah. Wallahu a'lam bishawab.